Dia teh saurna teh entos dicaritakeun tadi mah ku Cep Ali Fadol teh gaduh guru namina teh Ramdhani Kuple. Abi Muhammad Ramdhani biasa disebut Mang Kupleu, asal ti kebon kalapa Cipadung. Pami Kuple teh cenah sok janten guru cenah di Gumilang Putra teh. Nah bet biasa disebat kitu teh kumaha caritana teh cenah. Ya meureun abi sok ngagurukan ke barudak nya pas teh sok non pami nabe kedah ieu meureun nya nu dipikanya ku abi lah kitu jadi diieukeun ka barudak tah meureun ku tidinyana meureun jigana teh pertama namanya digurukeun teh. Tah ai guru teh meureun nya kan ai barudak mah diajarna ka Mang Kuple nya. Ai Mang Kuple diajar ti mana tah nah bisa jadi panutan ku barudak teh kumaha eta caritana teh. Tah perkara eta mah abi bingung da ai abi mah nya emang resep ti alit gitu lamun dinu dog gitunya dinu segi non ukir gitu. Cuman di rumah seri abi sok tanya kan meureun abi teh hayang maju meureun mung ngalapan cicing didinya Kasaha sih tatanya teh baheula. Tah baheula nya sa ieuna lah misalkan dinu dog ya tepak dog Mang Baa terus teh Rian Walet tah abi soknya tatarus tadinya nya tatarus mah kita abi di lamun seni ukir sapertos ka ayalah yang Suta Ija terus teh Mang Uwes nya jeung ayalah kitu nu sanesna kitu kami nya tatarus mah kitu we ka ieu ku abi di percanten lah ai pami Mang Kuple bergelut tinu dunia dog ya dog geula we nya ieu mah ti iraha terjun langsung ke dua nonton pasti alitnya nonton mah alit ai pami terjun nabe terjun ngiring gitu ti iraha sareng di mana wae anu kantos di ngiringan ku Mang Kuple teh 2012 da abi mah nya mah teu acan lami lah gitu di Bungsu Manglayang kali teh sami sana kodol berarti nya mun di almarhum Pak Ade terus didinya abi teh nya majang deui raya rombongan papunjuk mah putra kencana ti almarhum Pak Eden. Tah berjalan nya sedikit aya masalahnya lah itu jadi DPK papunjuk teh DPK teh danyan putra kencana mun naik nabu biasanya ya gitu we gini saya problemnya gugur lah ini tah jadinya merintis deui jeung kodol gitu cuman anu dirintisna nganggunakeun nami manuk gitu tadina kan gaduh manuk Gumilang tah kemarin manuk lapis liren nya dianggo ieu nami dog tah pami harapan Mang Kuple ya kang dog utami nama naon sih kang caur Mang Kuple lebih maju lebih pesat eta mantap ya sedikit singkat padat dan jelasnya pami eta nama tah ayeuna abi ge bade laros sami sapertos ka Mang Ali tanggapan konten kreator ya kang dog saur Mang Kuple kumaha ya tanggapan nya menurut abi bagus mantap ya jadi lamun teu aja eta moal tiasa nya intina mah viral lah moal tiasa majang sapertos ayeuna we nya gitu bener soalnya nu karaos ku abi kapungkur mah kan teu aya jarang benernya jadi urang teh hasa dikenal benernya nya tah kitu mah nu karaos ku abi kan kapungkur mah ngandalkeun cek balikna cek peribahasana status di Facebook kan update ukur gitu kan ayeuna mah kan aya nu nabeuh nih ada sebab aya konten eta teh nya jadi cepat ini teh gitu berkembang teh katingalna teh jadi gitu sih nya abi mah ya alhamdulillah lah gitu ayana aya konten kreator sapertos Mang kieu pami suka dukana ya bersama Gumilang Putra ayeuna teu sukana heula naon saur Mang Kuple pami sukana di Gumilang Putra jadi anu ku abi di nya diraoskeun mah upami nuju nabeuh lah ya contohna kompak lah sok sana senajan sakedikan gitu tapi nya ulang ieu lah semaksimal mungkin gitu kudu kompak gitu jadi nya mun ieu teh mah lah reueus lah ka abina teh gitu jadi bagja lah ai dukana nya kitu teh we ai dinu kahirupan nu kieu mah geuning cecok lah naon gitu eta sih teu nu aneh-aneh sih
tadi ge kan kantos nyebatkeun nya pami mangkumplit teh kantos diajar nukir saurna teh nya. Berarti salian teh nu manggeluti dunia dogdog teh kan ukir-ukir oge kitu diajarnya. Mun diajar sih nya iseng-iseng lah tadi nama. Tiasa ngadamel naon we teh biasana pami ngadamel ukir-ukir teh. Aya anu digarap mah biasa we da pangbarongan geuning gitu. Tiasa pami hoyong ngadamel. Biasa. Kantun hubungannya ka mana teh pami hoyong ngadamel biasana? Nya pami ieu mah biasa langsung ka abi ka TikTok, ka WA, Facebook. Kata napinya tatarusna ka caketnya kan caket gitu. Gampil we nya pami hoyong ada barang damel mah nya. Tah pami misalkan kapayuna teras pesan-pesan kangge regenerasi anu salajeng mati dia kangge dogdog kumaha ya saur mangkumplit. Ya pokona mah sing sauduna intina mah eta sing pamikiran jadi lurus lah intinya tong aya deui kasarna problem-problem gitulah gitu jadi sing harmonis lah intina harmonis gitu. Jadi lalu di perpecahan gitu ya namanya eta sama mangkumplit mah. Tah pami misalkan aya tadi mah kan Chef Ali mah saurna teh aya anu dikojokkeun nih Bang Plak. Pami mangkumplit anu dikojokkeun sareng anu dipikarasep ku mangkumplit teh naon ya? Salami aya di Gumilang Putra teh. pangbarongan sih abi mah tadina pangbarongan tidak salah kan namun masalah kanu di kita resepna aya ali mah kan dogdog aya abi mah tadina ku atos naonnya jadi datos teh aneh lah gitu dah soalnya di zaman fungsi manglayang di zaman DP atas eta dogdog ku abi nu tah ai pas di Gumilang mah meundak hayong anu baru ya gitu anu di kita resepna nya eta abi ka Bang Barongan gitu. Berarti gaduh cocokan Bang Barongan ya. Mun gitu sok sanawas abi jarang lah gitu main ke Bang Barongan. Tapi gitu. reus ka Bang Barongan Mun gitu tah eta. Meureun ke tiasa ditinggalikeun ya Bang Barongan. Tapi tiasa disebatkeun saha namina Bang Barongan. Biasana kan sok aya nami-namian tah. Nya di Landiana mah Cikal. Nah, tah bet disebat Cikal teh kunaon? Aduh kada abi teh nya di nu nya ieu mah di nu hate gitu. Ngajar Yang hate eta gitu ngalandiana teh eta. Teu aya misalkan teh naon teh aya nya pokona Aya. Cikal we nya. Mun Cikal beda. Tadina ningali warugatna ali tuh Barongan teh gitu. Ningalna gitu. Ya aya tuh aya anu mengandung di namian Cikal tuh mengandung arti naon teu sih cuman abi we sebatas nami. Sebatas nami. Yang benar sakitunya nu biasa disebatkeun ku mangkumplit nya hatur nuhun atas waktosna nya pami ieu mah urang ke ngobrol deui hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.